Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullah. Para hadirin sadayana, alhamdulillah urang sadaya tiasa kempel di ieu tempat nu insyaallah barokah ya amin. Amin. Wengi ayeuna teh urang witan deui ngaos kitab Sapinah bab nate kamari teh syurutul wudu'i. Syurutul wudu'i. Iya. Berarti ayeuna teh nawakidul wudu anu ngabatalkeun nya. Halaman 24. Wa ngawitan qabla bidayati ta'allumi nahya suratul Fatihah sasarengan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila rahim. Musannif hadhil kitab Syekh Salim ibn Sumer al-Hadrami wa Syekh Nawawi al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ieu hiji pasal. Nawaqidul wudu'i ari pirang-pirang nu ngabatalkeun wudu. Ari pirang-pirang nu ngabatalkeun wudu. Arba'atu asya'a eta aya opat perkara.
batur ini bahaya wes sok baca Maksa. bajir atuh dah Mari deui. Al awalu pek anu kahijina saya pan nama nyakuan ketinggali kupar al khoriju nyaeta anu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sahiji palawangan anu dua. Min ahadis sabilaini tina salah sahiji palawangan anu dua. Min kubulin tina kubul Tiba-tiba kieu. Random nih. min kubulin tina kubul au duburin atawa dubur. Cobi hayang ninggal penjelasanana. Nawaki dulu al khoriju. Au duburin atawa tina dubur. Hadza bayanul lisabilaini aw min ais qoba kana idza kana ahaduhuma Sibuk nih balik deui lagi sih. Pas sebelum bisa saiji na keuluy ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu. Mana lagi kita naik. nah Ngabatalkeun kana wudu. Bencana aja. tuh Itu padahal pasal itu fa kharaja minha baul barakah jangan. au dubur fa kharaja minha goit. Lamun tina kubul mah kaluarna ciompol, cimani, cai madi, cai wadi. Lamun tina dubur mah kaluarna goit, goit teh tai, Menghitut hitut. Mani, madi, tilu. Eta berarti kubul teh hareup, dubur teh Saya tukang. bisa membedakan keluar. kubur. Cok yang rapi. Min ahadin tina salah sahiji min ahadis Kubur sabilaini. teh hareup. Dubur di tukang. Tina salah sahiji para tina salah sahijina jelas tina salah sahiji palawangan dua. Tina salah sahijina palawangan tina salah sahiji palawangan dua. sok sih tah hiji tapi dua Salah sahiji we teh marek tina palawangan hareup itu kan. Terus min kubulin tina kubul au duburin tina dubur. Tina kubur. Sok tulisan sadayana. Kubul teh kuntul, dubur teh bool. Au dubur. tahu bool Apal bool? Tahu dubur. tinggalnya teh bisa digambar Buzur. digambar Gambar titit. Budak DKP andos DKP. Sok aja Ustaz. Ta awu duburin. Rihun tanu kaluar teh nyaeta angin. rihun angin Rihun angin. Hitut teh angin. Angin. Bawalah. angin diwa Anu gagamar dina video gini. Anu bapana teh kitu make korek. Oh. Udah kalompat. Mama cenah. Bapak. Enak. Dia teh ginian. Singkat padat Enggak dina kolorna geus ngetatet. Langsung cukai Ciri kita budakna sieun. Ta eta ngabatalkeun wudu eta teh.
Kudu wudu deui lamun geus wudu teh mah. Kudu deui lah teh. Au ghairuhu atawa liana angin. Jawa Tarlong. awal lian itu angin Liana. liana angin itu angin Di dia aya Au goirona. atawa liana angin ghairuhu Tawa semacamna. semacamna. kan angin teh sarua rihun rujukeun we itu rihun rihun teh naon angin itu mah dirujuk gitu dirujuk nanti make simbol X bae jadi si X eta teh angin artinya Angin. Gambar angin. atau gambar angin awan Angin. kan mari kieu set naon atuh bre ieu teh angin angin emang bentukan Tinggi. Sama lagi. Namanya ya emot tai kan mah. Beda. Saya mau balikeun na. Oke, Ngomongkeun tai. Tah jadi ya ilal mania ternyata kajaba mani Kajaba. Oh iya. eta mah pembahasan Kecuali Iya iya. kecuali mani sabab mani mah membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada wudu. Mani mah kudu mandi. Tapi batal. Lamun keur salat di jeung mani kumaha? Masjid ekstra. Semua ini. Salatna mikir. Dah mikirna kieu biasana saacan mani sok keluar Mandi. mandi teh tak eta we nu kudu diwuduana mah angger eda kudu adus teh mataknya salatna eureun Petis gitu bisa petis. petis keur Mana salat we hungkul eta? petisnya terlalu aneh eta mah Bisi anu aya masjid anu pul kaca teh geuning. Bukal ngalewat nu karena itu patut geuning. Jol keluar. Oh, juga kata nu tadi. Rokat katilu meureun. Lu gedeg. Geus kieu tah, ieu teh geus melekat teh. Slet teh geus ketol ya gini. Kebayangnya. Kita mau kalau tungkul bayang. Main jokna gote. Jokes. jok jokna jok beat karbu ya tah asani nu kadua Antes sama kayak mana? Sani itu. Sani kita sani. Oh, itu yang sani. zawalul akli leungit akal Betul apa ini? Gimana kan sok langsung tiba-tiba anjing gitu. Tah itu. Sakawan. Tiba-tiba kieu. Mana sok tiba-tiba ngulang lagi. Tah, eta rek akal mana? Batal uduna teh. binaumin kusabab sare Kusabab. Oh, dinasare. Bae sare we nya. Sare kieu. Kusabab. bina eta dengan kusabab Ya, sare kieu kan sarua teu sadar tapi henteu batal. oke Si cepet teuing. Mana geus di mana pasalna? aya di dia ya au goirihi atawa liana sare Au goiri atawa lianti itu naum. Naum teh sare artina teh. Salat minan naum. Lebih baik tidur Nah, Itu naon lebih baik teh? salat. daripada Au goirihi atawa lianti itu sare. Atawa lianti itu naum eta kadinya rujukeun sak naum. tah di dia aya pengecualian sare kan illa nauma qaidin Nah, kecuali atau kajaba atau angin sarena jalma anu eling. calik Gancang ieu. Ustaz, maga jadi Ustaz. illa Illa naumi nauma qaidin illa nauma ko dijikeun illa nauma
qaidin kecuali sarena qaidin jalma anu calik anu konyit kecuali sare anu cali nu diuk anu diuk konidin teh anu diuk lamun konid lah lamun konidin mah obat qaidin mah anu diuk konidin lamun konid temen pae ta mumakkinin anu netepkeun tumakinin anu netepkeun bingung aku misalnya anu netepkeun anu netepkeun rumah hijau Tuh si Didi. Bawa karpet. Bawa karpet. mereka jelaskan deh Bawa karpet. Dia tulisan. cenah kita lain pati-pati teuing erek yang diuk cenah di dia sebab tulisanna cenah mak adahu kana bujurna kana bobokong paragi diukna bobokong karena dudukan anak tah dudukan dudukan tah jadi lampu apa yang kata ya kan batur mah dina perpustakaan teh kitab buku ieu mah karpet minal ardi tina bumi di tina bumi mina ardi tah eta jadi anu sarena sabari diuk mah aya pengecualian teu batal sebab nah beut sare ngabatalkeun wudu teh ketika panon peureum leungit akal teh bool teh muka tah pasok teu karasa kaluar angin teh tidinya ngabatalkeun wuduna teh tah matak anu ieu mah anu tetep mah diukna meskipun peureum bool kabuka ge katutupan karena dipenet ku ku ieu artea non anu didudukanna teh walaupun eta teh geus ekstrim si sarena teh dia gitu heeh karena ieu pengecualian Lamun anu sarana kikian teh. Enggak, buka bola. tah engke kade lamun kitu aya potensi muka bool ketika tep dah hah Anu kesempatan itu setelah mana kieu panan tut. nah heung nu kieu eta geus kieu Yang terjadi jumatan. jembatan budak aki-aki geus palaur ya jemaah pas salat teu bisa nangtung teh geuningan tiba-tiba jadi mau Biasa nama sholat ieu. salat id tah ngawe Pas udang. bisa kalau Jangan ponon kelalir. padahal mah Rai kelalir kita cuy. Enak awak. bisa wae alasan teh tapi takbiran 24 jam Terus kalau kepayun. Siap. karena disabilitas soal itu rumah dikirim kayak gini Soalnya bisa gerak teh ieu ping doang. Nah. Gitu bisa itu ya ki. eta teh mati sesaat Aing anu sare kieu tah sok aya. Kumaha tah? nah eta Sebab beli. nah ukuran bujur ngangkat teh kumaha sebab kan aya nu lentur geuning nya awak jadi lentur maksudnya jadi si ieu mah tetep posisina mah kitu gitu rek diuk kieu erek sarena kieu ge kieu gitu masalah nama dina beban lamun misalkan kieu pan aya beban tubuh orang teh kan jadi beban anu ibarat nama kena karena boolna teh akan neken jadi bakal katutup gitu lamun kitu teh mah si bebanna aweul jadi gampang lah keluar teh Tadi iya mas sebenarnya teh gak ganjel gitu teh jadi kan gede gitu tet ketekan tah geus si dia teh fungsi teh gak ganjel dongkrak gitu tah jadi si lamun tegak kieu mah
naonnya si tubuh nate aya iyalah jika nu aya kesadaran gitu. Beda dia lamun geus nyaran deh tah nyaran emang geus geunaheun eta sok gampang keluarna walaupun ka hitungna sarua tegak gitu. Berarti mun nyaran ge batal ya. Heeh kade tah sok keluar eta teh ngaderded. Atau misalnya jika misalnya orang nyirapi pipa tukang-tukang ada Sama virgin. Virgin eta. Virgin. Jeung logo kappa. Kapa ngeragagah gitu jadi tahan-tahan we gitu ngara urang teh ieu. ya teu batal. Kabina binaria. Wudu deui we nah. Asalisu ari katiluna. Ari katiluna atilqau nya eta paantel. Naon ieu nu antel? Antau. Basyarotai rojulin dua kulit basarotai dua kulit rojulin lalaki wamroatin jeung awewe kabiroini anu gede duanana duanana Siap. kabiroini anu gede duanana naon anu gede duanana Geus garede gitu. tah Geus garede. geus garede naon anu geus garede Maranehanana geus garede. lah sila lagi jeung awena geus garede Garede. garede dosa Garede dosa. garede geus kolot lah Terus ideng ideng ajnabiyaini ajnabiyaini anu lain mahram dua nana ingat mahram sanes muhrim Mahram. Nggak sadar yang coba heula ya. buat teh cenah tulisan nggak sadar urang coba heula yang dimula Ya, anu lain mahram Naon brek geus cempe brek. mahram teh anu Bisa dikawin. teu meunang dikawin Temenan. bukan mahram tah mun bukan mahram bisa dikawin mahram teh aya mahram bila guna sadarah aya 3 sama mahram sadarah mahram sasusu aya mahram sanikah mahram sadarah mah adi lanceuk inung halo alo mah henteu halo ente teu halo bibi bibin teh bibi mahram bibi mahram lah kan sifat juga Uwa. wa mahram mahram nah bibi ge apa namun ka alo ge meureun urang juga ka alo lancet henteu lamun ka alo mah anak lanceuk mah bibi teh anak lanceuknya alonya heeh oh alo mah bibi ge pan sifatna sarua gitu lamun misalkan sepupu tak karek Sepupu teh naon? alo
Kapi. Iya. Nah, si aing mah nanya. Kalau malah alo, ai sepupu jeung alo teh rasa sarua. Beda. Aloma eta teh aloma ibaratna ka bibi, arurang ka bibi. Aloma. Ari sepupu? Sepupu mah anak uwa, anak anak bibi. Step. Oh, step ada batal. Step motor kan? Tah, aya nu kadua mahram sepersusuan. Jika urang jeung maraneh sarua nginum susu Ultramilk. Sapi kae. Nah, ieu bisi indung maneh teh kaluyan susu terus nyusuan batur kade kudu apal tah. Kasaha wae. Terus maneh nyusu kasaha wae kudu apal. Jigana berarti urang ngisi Ica dulu deh. Tah, bisa jadi. Masih mahajom teh, ieu emak urang. Kade eta kudu ditanyakeun bisi nang kena kadon hayang kawin. Atuh, mana jeung Teu beunang eta. Teu meunang dikawin. Nu katilu mahram pernikahan. Mahram pernikahan teh mitoha. Terus jeung kaluhurna teu meunang tah. Tah eta teu meunang ngawin mitoha. Kana teh mah beda di henteu asa teh disebutkeun. adina. Bae ka adina mah. Ranjang. Turun ranjang jadina bisa eta mah. Mun ka katana Tapi kecuali lamun keur aya kene. Jadi ulah berarti mun kerancekna naik panjang. heeh. Tapi eta posisina Kudu geus aweul, kudu geus teu nikah gitu. Karunya tuh ketari ari di mana? Ayo jeung pamajikan teh bisa da batal udut ya. Ari jeung adina Ini mah bisa. Teu bisa. eta teu mahram adina mah. Anu mahram mah mamahna mitoha urang. babehna. Geus puguh. Ninina. Oh, nu sadara daging. Heeh. Pamajikan urang teh gitu. Tah, eta mah teu meunang nepikeun kang geus teu kawin ge mitoha mah teu meunang. Teu meunang apa meunang? Teu meunang dikawin. Teu dikawin, tapi Eh, mahram. mahram jadi Panteun. paanteleungeun teh teu nanaon, Oh, teu bisa dikawin. teu bisa dikawin. Oh. Kade jadi kami toha teh meskipun geus teu nikah, geus teu boga hubungan suami istri, geus misalkan salah sajina maot atawa cerai mitoha mah angger mitoha. Gitu teu meunang eta marek nepikeun ka ira we. Kecuali aya nu kecuali teh kumaha nya? Hah? Kana. Itu teh kecuali bahasa Inggris. Masih masih mau berani. Nah, ini kan tidak aja. Teka aja Oh. bro. Kepencet emot. Mun teu salama ieu oge indung terege mahram mun teu salama. Aja ente jeung ngom. Heeh. Aya nu pernah ngomong gitu tah. Kecuali anakna anak angkat. Buat apa? Oh. Jika Iya, rajin. Aya nanya kopi tapi Ya, nyawa. misalnya jika Hah? misalnya jika orang Yusuf Dian. indung orang teh misalnya mita-mita kawin deui misalnya ai si dina salaki eta teh boga budak awewe kawin. Nah, eta jeung urang ge kumaha? Misalnya kawin indung urang jeung bapak. Berarti mana hitunganna step. Nah, Jeung lanceuk kitu lanceuk tere. ek lancet rek adina awewe pokona nama eta jadi mahram. Tapi da eta mah kan anak indung maneh. Hah? Anak indung maneh atau kumaha? Anak babe tinu tere. Oh, eta mah geus boga berarti. Tadi atuh ngajauh adi maneh we teh jeung si ieu. Jeung si Neng, Si adi maneh si Neng jeung jeung si Danis. si Danis. Tak kumaha eta? Lainnya. Lamun saudara tere mah kumaha? Kita lihat aja. Kita ngebahas batang wudu, ngebahas nikah. Mana eta ngabat? Baik. Soalnya jika orang ibarat kasih moms gitu mun teu salama. Coba tapi orang tangan heula ieu penjelasanna. Anak-anak kawin ini bapak kawin. Kumaha eta? Jadi bapak anak kawin. Indungna anakna jeung anakna.
Wah. Tapi anak batu nih. Batur. Biasa. Ya, jadi kan bareng anaknya jeung jijik ieu jeung Udukul anak lagi kawin aja. minal ladzat awal amda. Ngabok dong. Ikhlas. Aduh, ieu panjang kieu euy penjelasanna. Eta ini pamajikan eta juga budak. Eta Kewe lah urang teangan heula. Urang lanjutkeun heula weh, anggeuskeun heula. guru. Min goiri hailin bari henteu aya nu ngahalangan. Kok yang udah diangkat didorong. Kerekam. Kamera di sini. Kan Pak itu udah diangkat. Bari teu aya nu ngahalangan. Udah guys, sakit kita benar ya motifan. Nah ini itu tulisan lengitan loh. Meuli deui. Beri deui. Gantian gua. Ai. Salam barengkul. Udah sakit anjing. Masih mau ini dipoikeun euy. Di kalaman. Kita pemon macan duyuk. Oh, pemana macam. Jadi hate. Dan duyuk betul. Melang. Untuk kita. Sok bereskeun heula. Biar nambah waktu ya. Jebakan kapret ya. Tragedi tidak terduga. Blind spot kita main spot. Cek kambola. Mana we? Aing di bawah. Wah, mana? Ini. Ini wae balikin deui. Seperti ini tuh. Kayaknya nak kira udah semuanya. Eta ya tingginya. Berarti bikin dia kayak halaman 17. Aya loba kitab mah. Gitu. Nah ini mah bab unggul. Iya bala-bala ka bro. Iya, gak ale. Coba tuh sok. Ngopi. Semoga bala teh garing, antepkeun. Beki. Ngekri. Oe. Ustaz, Euy. dia udah bisa nulis langsung kan usah data tayamum. Alamat tuh. Decok lah yang penting aja. Iya soalnya anu amanat sadata tayamumi. Bayar ke dia lah. Surutu. Ayo pita nur pit. Masih cerita. Basuh Syafi we. Ya. Siap. Kebanyak ya kemarin. Walan. Aya pin hikmah. Mana? Kali kau cekeun eta teh jawab. Tim deh berarti kecekeun enak mah. Kurang golok kena nih. Ayo di masak. Berarti kudu jeung ieu na. Kumaha iya mau kena. Hiji lemban mah. Garing seorang. Langsung ya, kuekeun. Itu bisa napa? Mendingan hiji-hiji. Bae eta gitu. Yang hiji sok liga nggak Gampang lah nyusun mah teu daya nomoran. Sote mana mun ngaran kitabna? Bingung. Dia mah bae bisa. Udah bodoh ieu. Aja lamun ieu ku urang geus garing bisa disusun ke urang rek nyin kitab. Nasutra. Nah sutra. Heeh. Nah kayak bina jersey lah tuh kita bisa pindah. Ngejen baju. Mana nggak desain jersey? Full kita bisa pindah. Ah beda tuh bin. Limited edition. Ulah, Cok. Jadi pajangan. Bingung eta, bingung nyeuseuna. Lain meli jersey teh plus jeung kaca pembesar. Jadi mana kalau lihat kitab teh. Mana bahasa hiji gagal. Mereka resek nanti kan resek nanti. Oh dulu. Diganti itu kan itu raya kan itu. Berapa? Ayo kabarnya lagi kamera. Naik sama urut. Mas, lajang. Besar. Tuh, ambil tuh ya lu. Benyantai besar. Min goiri hailin bari teu aya nu ngahalangan. Kalau karpet. Jadi lamun aya nu ngahalangan mah walaupun eta tisu
teu batal. Tipis tisu. Teu batal. Lamun anyaman udah carang pan. Tah, eta mah kan teu kahalangan berarti. Oh. Plastik. Kahalangan. Transparan. Meskipun transparan. Make up. Ah, eta bener make up. Make up sok rada tebel ieu, sok rada bingung ieu. Ayeuna make up-na sedih. Make upna soalna selain make up dia eta mah naon ngaranna teh? Nyaho atuh. Naon? Dempul eta mah geus lain make up teh dempul. Berarti ada gitu. Ieu rada bingung ieu soalna make up ieu. Ai jeung artis Korea kumaha? Plastik. Kalau saya bisa diserang Parmi. Aduh, bahaya guys. Parmi cenah. Plastik. Kan plastik kahalangan, udah ku plastik lah. Ah, nu ieu we nu anu johir-johir we lah urang mah ngaukumanana. Geus puguh da kana leungeun mah moal aya make upan meureun. Saya tadi kan pantal kulitnya, berarti menyembuh macam naon? Pandal buku kumaha. Heeh. Kalau buk, Heeh. Jeung kuku lain kulit. udah, aku mau megang kamu dong, tapi aku ada wudhu. Kucing kulit ente. Kuku. Tadi bacaan Kucing teh. kulit ente mah eta jatuh kalian yang tuh. Ngagaro. Enggak tahu eta. Menit tong panik cetek. Terus Ini deui we. Nggak dipikiran guys. Arabiul kaopatna. Oh. Nya deui we tuh ya. Ayam kita jadi gini. Iya, iya. Robi. Oh iya lah dua. Kaopatna masu. Masu. Asu. Masu teh ngusap. Ngusap kubulil adami. Anak Adam. Kubul anak Adam. Apa kubul teh naon? Untul. Tak kubul anak Adam teh bisa disingkat. Kubul anak Adam kumaha? Kubulna anak Adam. Takan eta ya kubulil adami. Kubulna anak Adam ae Ini mah salah pengataan. Kubul teh anak Adam. lain. Beda. Anak Adam ayu. Mana kubulil adami. Habil. Kabil jeung Kobil. Yang si Abil. Maya di mana aja. Bagian. Tuh, kita mah di kita apa tuh? Punau. Bisa mah keur sambung ayat. Positive thinking. Positive thinking. Tuh kudu tipis teh, Bray. Tuh, ieu mah rek budak leutik. Erek nu geus maot Detik bisa ngabok. atau pokoknya mah anu lainna. Ini bereskeun apa, Ustaz? Stay. Selain boga tanana bereskeun heula jadi ngabahasna geuneuh. Kami ngobrol genah ya kan. Bae ngobrol ceuk ya. Ngobrol mah panjang ini. Au hal qati duburihi Iya kan unda ya. atawa ngusap bubunder au hal qati au atawa ngusap hal qati bubunder Bener. duburihi dubur Lubang kerut. Yang diperjelas mah. liang thai Heeh. Keron salawe. keron salawe bahasa naon deui eta Kerot salawe. Keron salawe. Yang jadi kolot teh kerot salawe. Ke bahasa asing. Kerol salah. Bahasa asing untuk kita gen. Salah teh 25 emang bener 25. Teuing. Ngitung ya. kumaha gitu Lai, gimana jago karang ngitung lin? Padahal lagi gabut gitu. 2, 3, 4. Kebayang lagi. Kagak kenahan itu. Anjing jangan aing mah teh 25 tuh.
Jadi pikiran tuh. Jadi pikiran. Jadi pikiran. Tanyakin ke batu. Ngaji teh ke Buya ya. Buya mau nanya. Kan dalam kitab Safina dijelaskan cenah. Artinya teh keron salah we. Terbalik cina itu ustadznya siapa cina kata Kan yang saya kerutannya ada 33. Kota itu. Lebih salah sih. apakah itu bagus karena 33 Tidak. Soalnya saya takut mau saya bukan keron salah we. Tapi kan motif nama halus. Motif lo bunga. Wah balik. mal balik Gitu bibatni rohati kalawan dampalengen tah jadi nyabak kuntul ku ieu mah teu nanaon teu batal namun atul kuntul kieu tah Yo buyur. Iya. Ayo rasa kasih gitu lah. Ada kamera Gitu lah. Di random. segelan nanti kan. Hah? Ayo orang pernah nyari. Orang. Kieu mana? Gitu. Mana? Kieu. Pas segelan nanti kan. Iya. pan eta teh meh teu batal wuduna Halah ada penang. tah Menteri kali apa ya? ao Gua enggak ditinggalin. namun teh ninggalikeun kekeran salah we Ting di kanan lagi. Yuk sana dia mau wae Ustaz. ao butuni al asobii atawa ku dampal ramona Dampalengan dampal ramo. tak dampal leungeun dampal ramo jadi nyabak kieu ulah nyabak kitu ulah Itu dah. kieu ulah ku ieu ulah tah lamun kieu mah teu naon kieu Pergi. praktek Petis. Iya. Beter teh. nah cenah maneh gagarona kitu menjaga wudu Masya Allah. Oh di masjid. Kita posisi kita. Bergaya ya mah tuh. Jadi video tah gitunya teu Jumatan ya. bari panonna kaluhur teh gini cek mainan motif teh cenah. Paling itu gandeng. Abe tertuju. Cenah. nah eta teu kengingnya sakitu wae pembahasan anu ngabatalkeun wudu mangga ieu panjang maning takodo wudu uhu saha jalma anu batal wuduna mangga bertaros dan menjawab semampuna Lamun sarang pamajikan salaki pamajikan batal. batal karena kieu salaki pamajikan eta mahram meunang dikawin tapi ku nikah eta mah cuman ngahalalkeun urang untuk melakukan jima ngahalalkeun urang buat karena udah mangger batal karena mahram lain mahram menang dikawin teh ya. Nikah mah cuman ngahalalkeun urang supaya boleh masih simpang masih loba dedengian aya batal nanti. nah eta tergantung mazhab lamun urang mah karena ngarujuna Imam Syafi'i Batal. batal Bangsa uak itu. Hah? Uak. Uak bibin itu. henteu eta makana mahram teh teu meunang dikawin teh ya.
Oh kana wudu ge sarua teu batal. Anu teu meunang dikawin batal. teu batal, nu meunang dikawin batal. Urang jeung si Cipi batal tamu pantel. Dan menang dikawin. Da meunang dikawin. Jadi orang mah tubuhnya. Sepugu. Ngan teu meunang. Teu meunang cenah aing mah we lampu merah. Aku tak melaju. Mun jeung mitoha Mitoha teh teu meunang dikawin. tapi lain mah wuduna Wuduna teu batal. Jadi akak pamajikan batal. karena meunang dikawin. Jadi sakur-sakur nu menang dikawin batal. Batal. Anu teu menang dikawin Teu batal. singkat tanya. Tah eta intina mah. Teu meunang dikawin teu batal, meunang dikawin batal. Tah jika ente Mas kasiapin. Teu menang kan dikawin. Batal. Teu batal duna. Tuh. Karena teu meunang. Dikawin. Tah, lamun menang dikawin batal duna. Singkat saja. Singkat saja begitulah. Simple. Jeung Honsa Pun Ngaran awewe-nya mana? Hensa. Ah. Hensa. Kayak atuh kurang dibejaan. Saya gendut. Nah itu body shaming. Oh, parah body shaming. Aya hunsa teh bahasa dina ieu mah anu boga dua kelamin teh. Tah eta mah tinggal Si Aprilia. Aing curiga mana. Sabrili. Oh, anu jadi lalaki. Tah eta mah tergantung ke manehna outputna jadi naon. Jadi lalaki atau awewe. Refleks langsung. Namun ka pamajikan batur kan teu menang dikawin. Eta batal tuh gitu. Menang dikawin kan. Sama teu menang dikawin secara ieu. Maksudnya teu menang dikawin teh karena keur boga keneh salaki dah geus boga salaki. Bejaan ieu antara saha tah. Tiba-tiba teu menang dikawin. Ente salah ngan teu bener. Kapikiran bikin kadinya. Nanya nama teh salah. Tapi mun aya paniatan. Tah eta. Aya pamajikan batu. Cah, so Salah. waspada. Sadan kamarannya oge, aing lan udah deket teh. Jika pamajikan aing teh. Kah cenah. Hunsa eta tergantung ke si hunsa ieu condongna ka mana. Dia bakal jadi laki-laki atau jadi perempuan? Dominan. Sebab eta nu menentukan manehna laki-laki atau perempuanna. Lamun misalkan jadi lalakinya. Namun misalkan jadi awewe menang dikawin peke. Kalau bencong mah meureun eta mah. Tah eta mah geus pugu laki-laki. Hayu hun sama karena kan kalamina dua. Tinggal ninggalin ke sifatna. Ka lalaki atau ka awewe. Soalnya orang aya ieu maksudnya aya lalancekan di pesantren nesok nulungan kabur gitu. Manehanana laki ngan ieu ngan manehanana emang bencong gitu. Bencong. Ya, Tapi meskipun aya bencong mata karena lalaki. Walaupun sifatna awewe ge da eta mah kalamina hiji. Kalaina eta mah lieur. jadi awewe mah bencong. Ngomong aja jadi Waria. Iya. Oh, waria. Oh, waria. Henteu waria ge eta ge bencong. Ai awe kana laki non. Tomboy. Tapi da anu transgender ganti kelamin. eta mah angger. Nuturkeun saawalna teh anu. Henteu nuturkeun awalna. Melaki. Balik yang lu cerita bener orang sah gitu. Bae ieu non bae nyabak. Tapi angger ulah sih ulah ningali orat walaupun kala lagi ge. Batasna teh ayo. Mana? Tah bener saur Pak Ohim batasna tueur jeung bujal. Kala laki ge ulah sebab didinya bakal bijil penyakit lamun urang sering-sering ningali ieu misalkan sa ieu
lila asa kamar dan minang teuing ningali sok aya bisikan-bisikan setan. Iya, palawur. Pantesan. Pantesan. Oh iya. Ayeuna mah kabaruka ieu mah. Aduh, karena pembahasan sudah di luar nalar, kita sudahi saja ngaji kita malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Robin Rabbi Alimna aladiyan fauna Rabbi fakina wa faki alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin anta rizqana wasi'an wa anta rizqana tawasul kupangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.